Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamis manis lalui hari tanpa gerimis. Biasananya baraya upami nuju gerimis kantenan pami hujan ageng mah pakarangan palih dia teh menisok rujit pisan. Upami mapah oge menisok paur ti seureuleu baraya. Alhamdulillah tos sababaraha dinten ayeuna cuaca teh raos pisan yeuh. Cerah halodo sami teu ka daerah baraya. Margi ayeuna dinten Kemis ngaos libur janten urang isi ku kerja bakti. Dikawitan ku amang santri ieu teh baraya nuju ngabebenah. Margi alhamdulillah ieu pawon amang-amang teh bade rada direnovasi gitu. Tak ieu penampakan before-na nya baraya. Aduh si amang istirahat heula. Kunaon eta masa urang murung dihanap. Euleuh si amang kunaon eta nya. Teu kakantun ibi santri oge tuh mumpung nuju cerah tah ieu ibi santri mah bagean ngoredan lapang. Margi ieu teh jukutna atos pinuh baraya. Tapi biasananya lapang mah raoseun keneh hejo barayanya. Tapi upami teu dikoredan engkin teh sok rarujit kotoran hewan. Baraya atos bebersih teh acan dinten ayeuna.